Kulutuk di juru jauh mangala diru ujak ibu guru hitut di juru naruding daka baru. Hari eta ngalaksa masih keneh eta teh. Nya masih atuh beb da pan saminggueun karek ge 3 Heuh, poe da teh ngalaksan. san ngelol kadinya can tempat tempo da eta riweuh wae nempuan kebon, Heueuh nah sawah. atuh eueuh gawe mah kadinya peuting teh ngelol. Kadinya engke mah sugan. Darling, ari sawah teh sabaraha baladeun deui can dibeli teh. Nih geus teu kuat ieu kuring hayang ka kota jalan-jalan. Shopping atuh darling, sekali-kali mah da urang teh hayang. Heuh pan beb tinggal nujang Deden tah jeung nu Neng Ocha nu acan mah aduh. Bingung kumaha ngolonanya rada rudet eta mah aduh. Pan anu kamari mah nya sorangan pan geus jalan-jalan ka dayeuh tah meuli koroncong. Ali reungceum geulang tah dengan cing garantung gitu beb teh. Komo lamun jadi nujang Deden jeung nu Neng Ocha. Wah. Abeuli meuli apangsa engke mah urang bisa jalan-jalan beb. Heujig atuh lain tanyakeun deui ka ditu sugan we atuh dibikeun bari diolo. Enak kirim paista kokak dan Neng Ocha mah kabeukeun teh paista kokak. Jika itu Sugan engke beb lah tas magrib urang mawa karesep. Da ieu Neng Ocha mah karesepna teh krecek genyer. Ke ngalah heula ka ditu sakedeung mah. Keur Neng Ocha krecek genyer ulah eueuh sajoleun keur Neng Ocha sugane pan diolo mah dibikeun atuh ku krecek genyer. heujig ka ditu atuh sing hasil didoakeun. Kayak urang sakedeung deui geus rada eta mah urang ngalagenyer atuh sakalian Neng Ocha mah didoakeun sing hasil ku kuring. Kuring rek katongo heula sakedeungnya itu asa hayang bakso tahu Mang Omo sakedeungnya rek katongo heula. Nyai, lain rek ka kota teh ya. Emak mau HP ieu eta keun meulikeun eta pedadang klangnya jeung jama roti ka resep si Abah jeung meuli tarasi deui nya sakumplitna keur sameleun. Nya mak, kayak urang ngahaja bari eta bari meuli itu kolor si Darling nih rarangsak ngerakeun mak nya maklar tanah kolor rangsak. Gaya nyanyi Surti ayeuna mah saprak mangoyak mulian tanah geuningan orang Jakarta teh ya hirupna teh geuning meuni hurip ayeuna mah moal diudag-udag ku Bang Emok sigana teh meureun nya. Heueuh milik jelema mah pan teu sabade atuh jelema mah pan teu sarua. Heueuh syukurnya urang teh milu atoh ari kitu mah urang teh aya injil bener-bener keur setor Bang Emok. Keur naon sayang? Jiga kitu ngaharuleng kitu jiga hayam neureuy karet. Ya biasa we kara-kara dieu di dieu mah aya Nyi Surti rek ka mana eta? Aku mah rek beli bakso tahu di Bang Omo. Salapar ieu teh si Darling can sarapan geura jeba geuningnya tinggal dulu ya guys. Selamat pagi Teh Susi. Pagi Nyi Surti, aduh eta meuli gaya kitu rek ka mana eta? Biasa weh nya gantanang gintining kitu tah ieu teh asa malai asa hayang bakso tahu Bah Omo. Duh beda eta Nyi Surti, abang geus jadi juragan tanah awas mun teu bagi-bagi ka kuring. Awas ya Surti. Tenangnya kayak geus aya mah ditraktir lah kalem. Ieu nya. Dah. Jauh kulutuk di juru jauh mangala diru ujak ibu guru hitut di juru naruding daka baruda. Kakak sedang kagoleran anakku bapak dari ancaman hayang teuing abdi Surti geurawawu
geus wawuh mah kukuring rek dioconan. Cai-cai emak da kopi-kopi, peperih mah geuningan dileut moal. Calik-calik Nyi Surti teh sareng Abah, pepejeh mah pacakeut moal. Kumaha Surti dagang teh geuningan kieu bae atuh. Menican aya nu gararisan. Oh, abi Pak Omo. Halo. Cik help me lah pang nyiankeun baso, dipastikan weh. Oh. Sekalian keur si Darling. Oh, yes. Beda cing ayeuna tos beunghar mah ayeuna mah cing Nyi Irah teh. Nyangakeun atuh barangna Nyai. Sing salalawasna beunghar nyangakeun. Sabaraha ini teh, Pak? Aduh, mung 5.000 Nyi Suti. Asal nggak ada receh gitu ya. Alhamdulillah. Ini kembaliannya buat Abah aja ya, Bah ya. Aduh, hatur nuhun. Kalau gitu saya pamit dulu ya, Bah. Dadah, Bah Om. Mangga Nyi Surti. Assalamualaikum. Nyi. Nyi. Waalaikumsalam. Geus euy. Teu salah. Nah, nama jam sakieu geuning tos euy. Teu teras nguseup, Tak lu bayar ibunya nguseup teh ayeuna mah. Eta nu nguseup ya. Ah. Balik ka mana atuh? Balik ka mana eta? Jawe ampihan pangampihankeun kempis. Buat bieu. Aduh, nih gaya gini. Ya sana ya. Heeh. Ini maaf kopinya. Geus modal wae ari maneh. Nya, sakedap. Kamari teh aya Mang Uya ka dieu sababaraha iangan milarian AA. Aya naon ya? Nanyakeun sawah teh Nyi. Bingung. Lamun dibikeun hargana teu akur. Ayeuna pan urang butuh hayang ka Mekah, Lin. Eta ceuk Nyai kumaha? Nya ari Nyai mah kumaha panna sawah AA tapi nya atuh nya mun bisa mah sugan we aya leuwihna keur karancong nya hayang karancong atuh pan nya eta meh gining meh gaya nya istri Jang Deden teh di karancong-karancong acan mah nya jual we mending jual komo ka urang mana Mang cek Mang Uya teh rek dijualna teh Ari Nyai sok gampang we gagah bahasanya. Naon teh jual meuli teh hese anggur ge namahan cek Haji Iyat ge namahan. Itu banyak eta aya hayang koroncong mah hargana akur mah. Payu wae meureun sakahayang urang jual gitu. Kan kade ulah koroncong hungku atuh
bisa naik kapal kan urang teh kawas batur atuh gitu. Amin. Ya mudah-mudahan we urang teh bisa ka Mekah terus Heeh. di sana karancang nya yang nya. Kawin deui menang teu. Kawin deui. Mandian tah bau. Nya teh. Nya minggunya dibakannya. Sore can kacai urang salat we nya. Nya. Tuh. Magrib gancang salat. Kade koroncong nya. Kade koroncong. Aduh badai pengawasan banyak ka Alhuda. Kade pengawasan kalah kabotramnya. Badai pengawasannya ieu ibu-ibu bising ieu pan abi absen wae bising ke desa Teraku Bu Haji ieu. Kumang age mulai dicarekan. Nya juk. Pengawasan. Di dia di bumi we. Di mah jangan sirah. Jangan sirah. Angin sirah. Sep atuh urang. Moal lanjut TV we. Punten. Punten. Assalamualaikum. Mang Uyang, sok dilebat. Aduh, punten ya. Pihaya kararasan aduh. Terus pulang anting. Hai tadi ya. Yok ini yok. Yang sok we nya. Rek kaos heula. Oh, mohon. Mangga. Aduh. Cager Mang Yak. Alhamdulillah itu aduh kalaresan. 2 kali ka dieu teu aya wae nuju piket saurna teh. Aduh. Piket di mana ai waker mah amang tukang ledeng mangan ukur. Naon atuh. Beneran Mang Uyak ka dieu samemeh ditanya aya naon. Aduh, keun wae lah. Demi emping mah deuh. Si ganteng palem teh geuningan ya aduh. Rokok naon ayeuna Mang rokok teh? Buhun we jarum coklat geuningan. Urang Di kampung. lanjut ke Kabi Anang sakedeung. Asup angin aduh. Engke dipencetan mah dituluykeun deui ayeuna mah aya obrolan penting pisan ieu mah. Kiksok udah naon. Aduh. Lain. Aya naon Uyak? Geus 2 poe neangan kami. Piduiteun naon gitu. Atawa rek nginjem duit. Ulah era-era da urang meureun. Urang aya pangabutuh ka Mang Uyak. Sok tara hese Mang Uyak nulungan uing. Ayeuna Mang Uyak aya pangabutuh ka urang, heureuk piraku kuring ge. Moal mere ka Mang Uyak. Eta deuleu nyebut nginjem moal dibere. Ieu mah lain masalah unyam injem. Lain bisnis gede. Pan empih teh baheula lin ti heula lin baheula kungsi ngomong rek ngajual sawah. Tah ayeuna aya urang kota butuheun. Tanah lega di urang di Rancakalong. Kumaha pan ayeuna tah jadi moal rek dikeluarkeun umpih. Har, gagabah ai Mang Uyak. Lain rek kajual Mang Uyak, rek meuli kami mah. Era atuh jualan nu kitu kantar kami. Goreng-goreng ge kami teh mantri pangairan kade. Ulah sok gampang iteun teh. Empih masuk salah. Lin hayang naik haji empih teh. Ieu mah hargana ge alus. Bakal beunghar leuwih beunghar pih. Nu meulina ge apa teu Mamah Kenda? Lewat. Dieu bisi hayang ningali fotona
Ieu. Pi. Ieu. Apa teu ieu tah? Tingali nu rek meulina ge atuh. Tah. Anjir. Tuh. Pi, tingali. Mama Kenda lewatnya. Lewat Mamah Kenda mah. Kumaha sok? Euy. Jadi henteu dibikeun sawah teh. Oh nya. Aiwani mah hargana. Tingali atuh nu rek meulina tah. Anjir. Urang Daek samiliar geus daekeun. sabaraha? Samiliar. Keke. Sabaraha, Beh? Samiliar. Samiliar teh sakumaha? 1 juta leuwih? Pokona mah samiliar we bejakeun ka si non teh anu ieu bejakeun. Samiliar tah. Lamun digepokan mah sakieu leuwih sakieu teh nya. Sakieu tah. Urang bejakeun kadunungan. Jadi nya Beh nya. Oke lah naha. Siap lamun kitu mah urang ngelaporan ka nondona jadi sawah teh. Samiliar. Samiliar jadi. Oke. Ya. Senang berbisnis dengan Mang Uyak. Sip lah urang laporkeun ka nondona isukan. Mantap. Siap. Tah ieu mah Pi ku sabab jual meuli geus anggeus. Rek permios wae ngan pedah keur nelpon nondonana ieu teh aduh pulsana jeung keur udud apaan aduh hararaseum ieu teh lah. Ai Mang Uyak sok lieur, ngajual tanah dewek acan jadi. Duitna can meunang. Nah make mente ka urang. Kabeh mah kana apaan mantri pangairan mah atuh Nah itu Cenah naon teh sok. Riweuh. Keur pulsa hungkul. pulsa pan jeung ngerokok dah kudu ngarokok. Cukup aduh. Anjir. Nah, haningan 20.000, Pak. Atuh ieu mah keur mayar Bang Emok si Darling ge atuh. Aduh, jeung beli pulsa mah cukup. Aduh. Ampun. Ngan 20.000. Heukeun we lah. Sakieu oge. Lumayan keur meuli ieu pulsa rek nelpon nondona. Kitu we Pi. Hampura Mang Uyak ya. Teu cai-cai acan pan nyai nakeun pengawasan. Keun wae lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha ieu teh? Nan. Kade jalan Mang Uyak. Beunghar. Capek ka dieu. Dasar ngopet. Ma ari si Elizabeth teu naon. Pedah we pan kamari geus diiangkeun heula bisi kumaha onam. Dulu kamari ieu teh ditinggalkeun ku si Elizabeth teh si Rerondo ge teu daekeun nyatu karunya mamam ni. Aduh, jadi pikiran ka mana oge. Ari ayeuna kumaha? Ayeuna mah alhamdulillah si Elizabeth balik deui mah. Si Rerondo teh Syukur daek deui nyatu mah teu misu gemat pisan nyai. Ma doakeun we nya, ieu abdi ayeuna usaha sing lancar, aya nu ngamodalan nya si Neng non teh ya. Tah ayeuna oge mah abdi teh rek kacisoka heula nempo kebon. Anu dipelakan cabe ku Pak Ojek teh Erni, tah da nawarkeun kamari teh cenah. Mudah-mudahan sing jadi ayeuna teh nya amun jadi mak pokona mama. Pokona mah didoakeun ku emanya cing berhasil nyai amin. Anu disejaku nyai nu didoa teh nyai cing berhasil nyai. Janji ka emanya mah nya lamun hasil eta kebon Pak Ojek kabeuli ku urang. Dipameulikeun legging jeung bikini.
Beb, Kunaon darling? Baku ari ngurus rumah serengeh tepugu urus teh. Jiga anu owah. Kunaon? yahut beb pokoknya mah ayeuna mah tenang. Sawah nujang deden jeung nu Neng Ocha teh geus dibikeun ayeuna mah kope dijual kabeh cenah. Gara-gara naon cik beb kamari teu pira mawa takokak jeung naon teh kamari meunang ngaran teh genyer. Wah, dibikeun tenang pokoknya mah ayeuna mah yahut pokoknya mah. Asik. Aduh, ari kitu mah atuh beb. Yes, pokona namanya bakal narima namahan deui. Ieu meureun gede tamahan. Hayang ieu tah nu di dieu nya. Cenah ke meuli heueuh. Ai kitu mah atuh samemeh urang ka Cisoka teh nya. Sok atuh geura memees eta si Nona atuh telepon. Meh puguh atuh buru nih. Geus teu kuat hayang dengge. Nih. Sok buru atuh, darling. Milila geus teu kuat ieu hayang gengge atuh. Beb ka dia urang telepon heula nondonana tuh. Pan ieu mah nu kami mah eueuh kulotaan cek ieu mah nu eta. Misok riweuh. Kade ruksakeun kare can dibayar eta teh. Moalkeun we urang telepon heula nang nondonana. Halo? Non? Halo, ya. Ya Mang Uya. Iya laporan ya sawah nujang deden jeung Neng Ocha teh geus dipasihkeun non. Tinggal nunggu pembayaran. Oh, gitu. Kan ka dikirimnya nomor ieu na, nomor naon teh geuning? Screening. Screening. Kirim aja nomor rekeningnya. Nanti saya transfer, ya. Ke dikirimnya non. Siap non. Oke. Ya. Mana nu Pak Ojek teh? Alah si darling. Enggak kieu geuning mah. Nanyakeun itu. Kelah nanya. Sugan itu aya abah-abah di situ. Susah kabingung mun urang rumah tangga sakapeung sok ludeng rek minta diserahkeun. Endah kieu pemandangan teh. Loba panyumputan. Padahal harita teh nya basa keur loba hutang emok teh. Dieu nyumput teh. Ari kebon Pak Ojek teh mana? Aya si abah-abah tah. Urang tanyakeun heula. Abah, punten. Dupi kebonna Pak Ojek teh palih mana? Oh, palih ditu tuh kebonna maneh. Oh, palih ditu. Nuhun. Oh, nya nuhun atuh bahnya. Mangga. Kek Abah, ari abah kunaon ditinggal tengah hulang kitu siga nu kutoun. Nu matak neng eta abah teh keur lieur. Lieur kunaon? Oh, cabe mahal, nya edah 1 kupat teh. Aya wae nya. Manya senene mah teh baeud we jam 2 di imah teh neng. Da puguh geulangna dijual ku abah teh pake modal cabe. Karunya si abah. Neng, punten atuh abah bade talatah lah. Ka urang pertanian upami neng langkung maka kantor pertanian pangbejakeun kitu abah ieu cabena patek hoyong dilongok kitu kumaha kitu nya ieu abah doh sawak. Siap bah. Ke ku abdi urang dugikeun ka dinas pertanian. Mun perlu mah jeung menteri pertanianana titah hadieu ningali kaayaan ieu patani urang di dieu kumaha. Nuhun atuh bah.
Hatur nuhun pisan nya. Mangga Tapi mangga. bade ka dieu heula milari heula Pak Ojek da saurna mah di kebon tapi palih mana nya. Tuh palih di itu tuh. Oh palih ditu. Mun Nuhun. atuh nya di kanteun heula nya Mangga Bah nya. mangga Oh mangga. Neng. mangga. Mangga. Ye, Surti geuning. Aduh. Ditungguan ku saya teh di kamari. Heeh Pak Ojek ieu ngadaguan si Darling apan kamari teh pan ngajadikeun heula sawah Jang Deden. Tulusnya ayeuna teh. Ari nu Pak Ojek teh nu mana nu rek dijual teh sok meh sakalian ku urang dilunasan pan ditempuan heula ayeuna. Heeh. Amun cocok mah ayeuna ge langsung jadi lah. Tuh, itu tuh. Belah ditu tuh. Belah ditu. Belah ditu tanahna. Oh, sugan teh belah dieu. Urang tinggalian we sakalian di ditu Hayu atuh. supaya puguh gitu tanyi. Hayu. Ayo. Anu Pak Ojek teh di mana wae? Kan lobalin. Nya ieu teh Pokona ti ditu tinu tangkal ditu. salam tepi ka dieu, tepi ka handap tepi ka tangkal itu, tepi ka sisi kawung. Itu. Heeh. Ya, Nya kurang leuwih 2 hektaran lah aya. Tah ieu tinggal di cabe ge aralus kieu ieu mah. Heeh. Nah, anu si Abah mah tadi sakarunya ieu ku patek cenah. Si emak ngambek ge geulangna dijual dipake ngabeda cabe teu kapulangkeun meureunna. Saha heula atuh pan Pak Ojek beda ti batur tu datanina oge. Nah, kumaha kitu beda ti batur kumaha? Jadi kieu nyi, lamun tatani hayang alus, nu kahiji nama alusnya, alus teh hartina henteu ku hama, terus pertumbuhanana tereh, gede, sehat teh pokona mah. Kudu nganut pertanian organik. Kawas Pak Ojek organik we kabeh. Organik teh hartina kieu nyi, teu make gemuk kimia, teu make pestisidana kimia, fungisidana henteu kimia, tapi pestisida jeung fungisida nabati. Tah, Gitu, lamun sapertina urang rek pepelakan nya. Hayang nurutan model Pak Ojek kieu aralus tah kumaha eta carana? Gampang nyi. Kumaha? Tinggal kieu nyai mah yeuh. Buka YouTube. YouTube dina HP. Buka sok buka. YouTube. Nah, YouTube. Tah geuning aya tah. Tinggal ketik. Kumaha ieu ngaranna naon? Ngaranna Balagadona. Balagadona. Back to nature. Bacek to nature. Tah eta nyi. Oh, tah ieu nya meureunnan. Jadi ieu teh lamun urang hayang tatani alus teh nurutan tinu ieu kitu. Tah, pokona nyai hayang bisa tani seperti Pak Ojek mah buka weh channel YouTube Pak Ojek Balagadona Back to rada nature. salse ieu baterena saeutik da di dieu mah listrik di dieu. Jadi pertanian organik segala rupa aya di dinya ala Pak Ojek. Ya buktina apa nu batur ku haman Pak Ojek mah henteu. Tah kieu meureunnan aya namanya da geus puguh ieu katingalina ngareuna. Lokasi ieu strategis lah. Bogoh lah ieu mah geus pasti jadi. Soalna ieu lokasi sisi jalan ngareuna. Pan jalan butut kan bae lah saeutik. Urang pan boga mobil ayeuna mah. Oh nyi syukur sing deka alhamdulillah bener. Urang ka dieu teh nempo kebon teh da meureunnan. Heuh pasti nempoan ka dieu. Pan mobil teh beutuh. Beutuh nyi. Ya beutuh. Nyai beunghar ayeuna aduh deka. Ieu teh jalan teh da butut kieu nya. Kira we ada ningali mobil alus ngaliwat mah teh eraeun atuh pamarentah teh ieu tingali jalan mah nya jalan. Engke nyai datang ke pamarentah. Meureunnan ayeuna mah kebon mah jadi lah. Meureun ngan pedah ieu teh duit karek mawas saeutik ieu teh nya. Da tadi dipake ngalunasan ka Jang Deden saware. Kan bae deui. Dibere heula pamanyer meureun teh. PD enak. DP. Oh heueuh ta DP meureunnan saware heula ieu teh. Sakurang nama engke di imah. Tah. Meureun ieu mah lah kabeh heula pasti dibeli ieu mah. Beja-beja ka batur urang meuli kebon boga kitu nya. Kuring dibejakeun ka tetangga nyi Surti beunghar gitu nu Pak Ojek beli gitu kan. Kudu kitu tah. Ya bener nyi. Kebon Pak Ojek dibeli ku nyi Surti kabeh kitu nya tah. Meureun duit mah engke cokot ka imah tos isa we lah mesase si Darling rek nyokot heula meureun. Kabang meureun saware da duit mah teh pan heuh da saeutik tadi mawa teh. Pokokna mah beureunya mah deal we lah jadi sasalaman heula atuh jadi ya kadenya nya. Jadi harga sanu kamari teh. Tah kitu ai ojek mah beureunan Pak Ojek mah kieu ngajual teh da ai tanah mah lain di dieu wungkul pan di ditu ge masih keneh sugan teh ari aya ieu mah ditepuan. Asal nyai Nyi Surti hayang pepelakan tani beureunan Pak Ojek merido nu dipika hayang pepae kajeun ngelehan Pak Ojek mah anu dirorogan itu pepelakan teh kitu. Pokona malah dia sasalaman. Sasalaman jadi cing barokah. Amin. Sarerea nya ieu teh. Amin. Heuh da ieu teh ieu panas ieu
terus meuli perawatan. Ieu ruksak ieu beungeut teh Aduh. tadi papanasan we. Aduh. Itu si Darling di mobil syukur. mah burung geus tutung da Oh, geuneuh syukur. tadi teh ngadaguhan burung lila nya. Syukur eta kade duit eta DP-na mah gawe di warungnya. Tah gitu. Heuh kitu mah atunya hampura engke we sakurangna mah. Sok atuh pojek rek nulikeun heula eta ngore di belah ditu nya. Heuh atuh kitu we nya. Siap Nyi. Pojeknya. Ya. Ya we ngaliwat tuh. Bahenol. Sugan benang dirayu. Sugan kudu dikieu heula ye. Di mana Neng? Nyalira wae. Senal capit ge sapasang. Manya Neng gelis-gelis nyalira. Muhun atuh Kang kaleresan ieu teh aya rencang. Dupi hati mana? Kerasa kitu Neng. Dirayu ku Aa. Si Akang mah kabumi atuh ngarayu mah padoh srineh. Yes, mun kitu mah Neng. Kayak ngahaja lah. Kali itu ka bumi Neng. Muhun diantos pisan ya Akang. Mun kitu mah atuh urang ngobrol lah sakedap di dieu. Duaan. Sehari itu nanaonan deui wae tah. Jeung aya awewe segala teh siga aya. Ku aing mah dikeun sia. Sia tumanting ku aing di timur. Poho ieu teh HP teh meunang nganyuk. Karek oge sabulan karek mayar DP hungkul can dibayar. Ku aing mah da sia iman pisan sia teh. Sia kalakuan teh ngan kitu we pirang aing bongos saeutik. Sabar Pep, ieu penjelasan heula. Arab sia. Sabar heula. Ampun Pep, ampun. Kek. Lakuan penjelasan ieu. Rek jelaskeun. Pep.